Naon atau nu kacang teh mah kumaha eta mun si ini malah mun selingkuh teh selalu ngaya kacang hijau geuning. Wah eta mah ieu di ieu teh di Lembur. Di Lembur makan aki-aki jeung nini terus iyalah sampai kolot babarengannya. Siga hidup semati gitu. Cuk si aki teh nini akhirnya usaha cenah keluar. Aisyah kita usaha karena sol sepatu, karena sol sepatu mah sok di Bandung teh bulan-bulan gitu, bulan-bulan pas perjanjian yang sakit teh nini cing bisa ngajaga martabat cenah, kemun aki indit tong salingkuh cenah, moal cenah, sugan kuat eta ge cenah kitu, ini teh si aki pas 3 bulan kasampak aya lalaki karek keluar di imahna, pergok ngamuk atuh si aki. Jadi mana tuh salila orang di Bandung tuh sudah kieunya kalau aku teh ngaku atas ini. Bisa bereje mana cenah berbuat sudah gitu teh cenah unggal geus ngalakukeun kitu sok di Cirian ku kacang hijau hiji. Simpenan dina keler gitu. Di teang teh kacang hijau setengah keler aneh. Aduh, sakina geureuwasan. Ieu sabaraha hulu cenah teh cenah sakitu teh sesang ngebubur.